Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Nurhasana dari kelas 12 IPS akan menyanyikan lagu Pupuh Asmarandana. Nulolong teu bisa ningal, nulumpuh teu bisa lempang, mun pareng pada barengal, antukna pabedang-bedang, nulumpuh rejeng nulolong, mun daek garotong royong, nulumpuh sadra digandong, nulolong moal titajong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya. Saya akan membawakan sebuah pupuh. Ngariung di tengah bumi, pun biang sareng pun bapak, jisim adi liuk mando, khusus nguping kena pituah, piwajang ti anjeuna, pituduh laku rahayu, piwajang sareng wiluya. Mun sakitu video pupuh abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aya nu lumpuh musafir, barisila sisi jalan, kadupa kunu anu lolong, anu euker balang siar, neangan sandang pangan, anu lolong gebut labuh, nu kuadupa katindihan, nu lolong teu bisa ninggal, nu lumpuh teu bisa lempang, mun pareng pada barengan, antukna pabedang-bedang, nu lolong teu bisa ningal, nu lumpuh teu bisa lempang, mun pareng pada barengan, antukna pabedang-bedang. Diwalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ia tugas bahasa Sunda Pupuh Asmarandana. Eling-eling mangka eling, tumingkang di bumi alam, dharma wawayangan bae, jagat aya pangawasa, namun kasasar lampah, nafsu nu mata kaduhung, badan anu katempuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Yasmin Ramadhani dari kelas 12 IPS akan menyanyikan sebuah pupuh yang berjudul Asmarandana. Aya nu lumpuh musafir, barisila sisi jalan, kadupak ku anu nolong, anu euker balang siar, neangan sandang pangan, anu lolong gebut labuh, kadupak katindihan, dua nana pada nyeri, anu kadupak nyerikan, nu ngadupak bari bengong, sasadu minta hampura, lantaran teu awas, akhirna pada sasadu pedah pada teterang, nu lolong
teu bisa ninggal nu lumpuh teu bisa lempang mun pareng pada barengal antukna bedang-bedang nu lumpuh rejeng nu lolong mun daek garotong royong nu lumpuh sandrang digandong nu lolong moal ditajong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risman Ma'arif. Saya akan membawakan sebuah pupu asmaran dana. Ngariung di tengah bumi pun biang sareng pun bapa jisim abdi Lukmando usuk ngupingkeun pituah pi wajang ti anjeuna pi tudulak kurahayu pi wajang sangkan waluya sakitu bae popoti abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wanda. Saya akan menyanyikan sebuah pupuh balakbak. Ayam monyet diguntayang dina tangka nerekea jalubi kangjeng anakna sukan-sukan rarecet ting caletrok makanan menggunung asak nerekea. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Saifuddin dari kelas 12 IPS. Saya akan menyanyikan lagu Pupuh Kinanti. Budak leutik bisa ngapung, babaku ngapung ti peuting. Ngalayang ka kalayangan, neangan nu amis-amis. Sarupaning bumbuahan naon bae nu kapanggih ari berang ngagarantung eunteup dina tangkal kai disada kokoreakan cing hempek ku hideep pikir nu kitu naon ngaranna lalong lamun teu kapanggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Acep Hidayat. Saya akan menyanyikan lagu Pupuh. Aya warung sisi jalan rame pisan kuno jajan di hotat nu ngaladangan nu jarajan sungkan-sungkan nu jarajan sungkan-sungkan nu jarajan sungkan-sungkan. Aya warung sisi jalan rame pisan awewena luas luis gelis pisan lalakina los sapipirnya omonyet nyangereng. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam dharma wawayangan bae ragataya pangawasa lamun kasasar lampah nafsu anu mata kaduhung badan anu katempuhan. Eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam dharma wawayangan bae ragataya pangawasa lamun kasasar lampah nafsu mata kaduhung badan anu katempuhan. Eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam dharma wawayangan bae ragataya pangawasa lamun kasasar lampah nafsu mata kaduhung badan anu katempuhan. Eling-eling masih eling di dunia urang umbara laku lampah nu utama
jalma, asih kapa pada jalma, ucap tekad ejeng lampah, tingkah pola sing merenah, runtut rukun sauyunan, hirup cucung panggijeng kamuliaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Geraldi Ahmad Firdaus, kelas 12 IPS akan menyanyikan lagu Pupuh Kinanti. Budak leutik bisa ngapung, babakuna tengah peting, ngalayang kakalayangan, neangan nu amis-amis, sarupaning bungbuahan, naon bae nu kapanggih. Nama saya Aditya Ramdhani, saya dari kelas 12 IPS. Saya akan bernyanyi Pupuh Asmarandana yang berjudul Eling Eling Mangka Eling. Eling Eling Mangka Eling, rumingkang di bumi alam, dharma wawayangan bae, raga taya pangawasa, lamun kasasar lampah, nafsu nu mata kaduhung, badan anu katempuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Onyenian Susanti dari kelas 12 IPS akan menyanyikan Pupuh Asmarandana. Aya nu lumpuh musafir, bari sila sisi jalan, kadupak ku anu lolong, anu eukeur barang siar, neangan sandang pangan, anu lolong gebut labuh, nu kadupak katindihan, nu lolong teu bisa ninggal, nu lumpuh teu bisa lempang, mun pareng pada barengan, antukna pabedang-bedang. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selino Pianti. Saya akan menyanyikan Pupuh Asmarandana. Eling eling mangka eling, rumpikan di bumi alam, dharma wawayangan bae, raga taya pangawasan, lamun kasasar lampah, nafsu numanta kaduhung, badan anu katempuhan, eling eling masing eling, di dunya urang ngumbara, laku lampa nu utama, asih kapa pada jalma, ucap tekad ejeng lampah, tingkah pola sing merenah, runtut rukun sauyunan, hirup cucung panggijeng kamuliaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kartika akan menyanyikan lagu Pupuh Kinanti. Budak leutik bisa ngapung, babaku ngapuna peting, kalayangkah kalayangan, neangan nu amis-amis, sarupaning bungbuahan, naon wae nu kapanggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tia Aruna. Saya akan menyanyikan lagu Pupuh Asmarandana.
Aya nu lumpuh musafir bari sila sisi jalan kadupa ku anu lolong anu eukeur balang siar neangan sandang pangan anu lolong gebut labu nu kadupa katindihan nu lolong teu bisa ningal nu lumpuh teu bisa lempang mun pareung pada bareungal antukna pabedang-bedang nu lolong teu bisa ningal nu lumpuh teu bisa lempang mun pareung pada bareungal antukna pabedang-bedang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sim kuring Muhammad Akmaluddin bade ngumbanangkeun pupuh asmarandana. Ngariung di tengah bumi pun biang sareng pun bapa jisim abdi diuk mando huksu ngupingkeun pituah piujang ti anjeuna lituduh laku rahayu piwajang sangkan waluya. Ngariung di tengah bumi pun biang sareng pun bapa jisim abdi diuk mando husu ngupingkeun pituah piwajang ti anjeuna pituduh laku rahayu piwajang sangkan waluya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.